darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Ulah-ulah pasrah nanaon nih, pasrah urusan rizki. Kadang-kadang orang teh can bisa sakit orang ngaji baik tapi tidak bisa komo teu ngaji paingan hararedang baik hararedang baik jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan mantak hati ma'asoma istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengkeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Tak bisa bae urang ngomong tawakal praktekna hese tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb sakigi urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji sedegeun tingkat talala aya 3 hiji tawakal jang urang naik seetik solihin wali taslim naik deui ka luhur tafwid eta urang bisa ngomongna doang jadi hese jasa praktek ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang kieu hirup bangunna eueuh masalah boga rahasia naon ceknya na boga rahasia sadar 4 perkara hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajib teuing kumaha ge moal ku batur lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota di kampung di gunung tetep bae nukula mah nukula bae geus lamun eta rizki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kalau tenang ceuna eta urang ngomong mengenahan kan nya heuh bangunna ngeunaheun biasa tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu tah eta tah urang nah eta nu mantap ge kapiharan kok kotok asane tah mantap kula tenang jak jada moal wajen kumaha ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang kasih tatang misalnya modalan kurang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan kurang air bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah ya Allah tayatalah Hatim Asom hebat ditanya deh nomor kedua tina opat naon nomor kedua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah
moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah sholat duha, homo eta mah sholat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang. Di sholat duha bae sholat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. 2 aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh mah disuruh bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye, non. Lantaran aduh, ieu mah gede ieu keuntunganana ieu. Coba dik sholat duha terjadi tuh bisa digantian teh, padahal mah sholat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas sholat duha teh tah eta urang teu bisa teh istiqomah badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu seje cekeun. Ayo bae ya Allah ya Rabbi. Da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim. Iyalah kaistiqomahan kula cek nyana sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah. Ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya. Ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung. Jang kelas Pasir Gadung ieu kelas biasa-biasa. Ya Allah ya Rabbi, taraweh bage urang mah eueuh tidalan. Taraweh 10 menit selesai. Di mana eta Pasir Gadung? 10 menit selesai. Malah mah aya memeh Isa. Taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba. Tah ieu. Beramal teh urang lalawara aja. Dipigawai ku dipegawai cantang tu jadi amal. Ya Allah ya Rabbi. Tah ieu nu kadua. Katilu naon? Nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh yang ngadadak. Henteu pernah aya surat heula. Kepada yang terhormat Lurah Miskar, seminggu yang akan datang engkau akan dicabut. Dan menang bos gitu mata atau ente Lurah Miskar naik di showroom pae. Yes. Orang ada yang nu maot di masjid keur sujud senang, orang nu maot keur tahlil senang, orang maot keur maca Quran Masya Allah, maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb, maot keur itikaf Masya Allah. Dan ieu mah keur di hotel Masya Allah. Di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misal ngaranna loseri. Lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang. Nah cek ating asong nu mata kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni aksiru min zikri hazimil lazat, lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh. Kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh. Inget ka paeh, inget ka alam barzah, inget ka akhirat, inget ka bakal dihisab, inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Tayeu nu mantak urang haju dae ka tadi kamana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho ka paeh. Haju segala kamana di lebaran coba bejakeun ka mana? Tuh solear tuh ngakurkeun beungeut. Tama jeung Zainuddin tah. Pengen di ka ditu.
tekan garana poho ngapae terus gitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep kurang diakur-akurkeun jeung solehar. Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Dititah urang sieun ka Allah. Dititah sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar. Sebab lamun teu belajar moal bisa belajar, tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa saenggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh. Ulah kamari sieun wayang teh. Bulan kamari mah aya teh sieun. Barang lebaran mah eueuh. Di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran. Oh. Masya Allah, Masya Allah, manggi awewe make calanana sakieu. Tadi dongeng kakula dongeng jelema. Dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawehna hebat, maca Qur'anna hebat. Barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna? Ngojek teh naon ngaranna? Grab. Manggi sewana Cina marake sakieu. Ji cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggi sewa kosilah cek teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun ku nya dua dirempet aju nyedak cek nyada teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tuh enggak enak cek aju nempel Gojek tolol cek nyada teh nidahin jasa jadi ping-pingna putih. Nah kadi teh beres dianterkeun ku nyanda ka perumahan. Barang di perumahan aya dieu telepon sabang sakene kos kitu deui. Jadi itu bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan mah ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapetingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jaknya ieu sararial jasa jaknya sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jakeun ieu sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah taraweh maca Quran aya ngerenjed tasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial jakeun ieu nang tangan kieu jakeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang sok ngaraji bae sieun kurang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang ajudan terus bae ya urang mah dulu awewe atau kira-kira gelis baca telok kicep terus baik berarti kan sieun dah malah ho'o dah ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun syai'un azim sainyak-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh jeula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brek
kajuru geus acak-acakan geus acak-acakan Masya Allah bahkan leuleuh jelema teh ya sukaro wa mahum bisukaro marabok singgolea padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeuleun nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh misalna urang misar maot teh misalnya molototnya tah neuleuh nu kamari ngabonceng si mbak teh araya tadi kadeuleuh oh iya cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleun tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinallahu dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakin azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan cek Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deureuh nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae nu geus karolot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da asup ka kamar teh lain nasbeh ngeuleuhan WA-an di kumaha coba ieu lalakon ieu kuan di kumaha coba lalakon duaan masyaallah karim nah ieu deuk rahasieun lah urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa baik ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf namun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk cirina kitu beta sanajan teu sare teu tunduk sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe ting teu hees cenah teu hees teu sieun teh nya teu sare cenah lantaran boga kasieun dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula ngaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leures aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikiran aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba ieu bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu kesang urang teh ya haju ka dieu teh henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah asara urang pasir Gadung moal meureun datang ka irungnya mudah-mudahannya paling datang ka dieu doang ya
datang kaliput luar misar mah 1 meter tuh luhur alurnya tak bab kesang bagi orang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek ulah bab ngagolak bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu bab kesang walakin azaballahi syadid ya Allah lain lalagaan ya nailah hati masoma hebat jasa nya nama lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur iya tuh tenang nomor kedua amal tuh bisa digantian ku batur atuh aing mandek beramal bae jamal kebel di alam dunia nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna isa biasa keneh terus ngobrol keneh dihudangkeun sahur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat bugar eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot coba eta aju di belaraja kabari cerita tamu sarua bae mantes buka aju salat maghrib samarga iga imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan ditaraweh paling seueuh ayo coba eta loba ya dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui ya Allah ya Rabbi nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam lanjut terus itu nu nyaritakeun naon gara-gara kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya anu ka ditu nu ka Bogor ya aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kuno yang irim segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cek kada teh nah ieu nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mentak carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga jauh tina neraka aju asup ka sorga etalah nu bahagia usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan perintah-perintah Allah laksanakeun ieulah jelema nu faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan aing asana katipu ya ku dunia henteu malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh geus lain bobogohan deui mencintai bahkan bakal lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya resep cinta resep dunia teh ente bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah berbakti ka Gusti Allah datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga. Hiji
sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur, tenangkeun diri urang. Gitu cenah kiai ulah usaha, saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia, ayeuna ngawarung eureun, tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung? Lah teu deui urang aya urang ieu. Aya menteu bae. Asana moal kebal pamajikan balik. Atuh usaha bantak ieu mah kelas urang, tawakal mah kelas urang. Usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ya usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga naga nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah jang kebutuhan urang, jang kebutuhan pamajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ilah tawakal. Ilah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti tak ku sahabat. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Saenggeus dagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup pateun deui ka onta, balik ke Madinah, ke masjid. Aju ontana tenden di harapan masjid. Jangan ngadoa ke Allah, ya Allah ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang nagan nu Allah, ku ari dek ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti, abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Geus onta ada di luar, talian biasa, cukup berarti syariat. Nyana ka masjid salat, wiridan, beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti, atuh onta nu Gusti, barang nage nu Gusti, anu malik nage nu Gusti, sabar Gusti. Eta hebat teh jelema teh, eta hebat teh kos kitu karena papasrah, sabar Gusti geus pokona we, jangan ngalamun bae kieu ye. Leh cek eta tuh segala ge nu Gusti, sabar Gusti bae cek eta. Leh yes, ya, bayarnya nangis. Saya setengah jam mah berenang. Terus baik, aing balik, aing iya naik naon segitu. Duit dibawa, barang dibawa, kabeh di onta lah. Tawakal tu Allah, nges beres. Menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dieu. Menang sajam aya nu nganterkeun, onta berikut barang-barang kagetnya na, kakaragenya nek balik. Tanya kunyana, ayo onta tas di mana? Kula pamalingan ceknya nanti. Ayo, kula dibawa. Bagus dibawa, geus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wau ka kula. Kula teu wau ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan ceknya, begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit. Akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula. Akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik bawa. Henteu kula mah neuk nyarita bae, ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema. Ulah nyaho. Ceknya ulah nyaho balikeun geus. Aduh aing teu meunang nyaho cek jam. Ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah, jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah, ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal dek ari dek munggah haji beka karak ngalengkah suku hareup. Katuhut bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakarage datang ka dieu nah aya kotok jalak sia cek jelema teh waktu atau diudang kotok jalak teh cepat geus teu beunang balik deui ka imah nah
sakjana horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah dipacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga Assalamualaikum waalaikumsalam menaon kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji tadi ku aing deuk di dahar sakjana tadi pacokotok ka ditu ieu ku datang sapiring ieu tah ieu tawakal lamun urang napak urang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sungut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae kula asok aya merenung saeutik aya urang Lampung datang ka imah Masya Allah temawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jasa sebelah tilu Assalamualaikum salam kula mah ka dieu teh cenah ieu buka tangkal kadu di imah alhamdulillah amis saya inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi teh ngana balik itu bere ongkos embung jangan kula mah inget bae ka kiai beres kan dihitung dah akulah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja dah ye jadi keur buka kadu Masya Allah ka hobi kula ye cekula teh anak pemajikan ge sebenarnya henteu tapi jadal milu nimbrung sa mobil atau tepan ti lampu ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga nah nyana datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae nu loba mah bener aja ku ngeuna amat ngeuna tolol sia tapi kulantaran rizkina beureunanan Masya Allah atuh masalah rezekinya anak nah kos kitulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang jang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah coba meureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wa bi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan kaula nu haram nu syubhat jeung sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula. Ayat ieu mengenai perihal seorang manusia nu paling istimewa sahabat anu berpangkat Siddiq ialah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Mualaya anu ngaleuwihan teh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lantarannya nama geus teh hitung-hitungan pokona mah anu timbul ti Kangjeng Nabi mah ambos percaya geus teu make hitung-hitungan
kenyataan kepercayaan Sidina Abu Bakar Siddiq ketika Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun balik Isra titah ngabejakeun begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat ngajelaskeun ka kaum kadenge ku Abu Jahal coba mad coba aing hayang ngadenge sia keur penting da si mana cenah bejana serem amat coba bejakeun ka aing beja kula keur penting mantes ti kitu ti dieu ti haram ka Aqsa Yerusalem ayo Yerusalem terus ka luhur langit kaula ayo terus ka Sidratul Muntaha terus ya ka dieu balik deui terus cek eta cek Abu Jahal ka mana ya ka dieu ka haram sabaraha jam ya gitulah bangsa 2 jam atawa leuwih saeutik mad Aisyah edan teh sok aju leuwih kitu kamari mas ya kamari aing masih kena rada endek percaya tapi kuari mah asal leuwih amat ye aing teh leuwih kolot tibatan sia eta ka Aqsa teh ka ditu ka Yerusalem lain lalakon sakedeung ai sia sok nanaonan mad teu beres ya mah dia iya tuh pokoknya mah kitu bae kula coba tanda naon tanda Ugu hayang nanaon cegang itu. Coba ayeuna mah lawang masih dilakso kos kumaha. Kangjeng Nabi rada ngagibeg sakedeung. Wah, lawang breh pe ku Gusti Allah dibukakeun. Aya pasti dilakso. Oh. Lawangna nu hareup kieu, nu belah gigir kieu, nu belah gigir itu kitu. Coba lawangna sabaraha? Ditunggu Kangjeng Nabi jidu watil sekian lawangna. Tihangna dihitung sekian. Hareupna aya naon? Sia eta nya nama nya cek cenah eta. Sia mah sedang lamun jadi dukun mah. Beres. Abu Jahal teh kos kitu. Ge. Coba. Abu Bakar jakadi Abu Bakar. Bejaan. Coba Muhammad ieu tas ngalalakon ti Masjidil Aqsa aya ti haram ka Aqsa terus ka luhur langit cenah. Hanya 2 atau 3 jam bejakeun coba ka Abu Bakar. Percaya apa henteu? Ayo. Bejaan Abu Bakar. Naon? Teu nyaho ieu rame-rame kabar naon? Muhammad keur penting mantes ngalalakon ti mana? Ti haram ka Aqsa terus ti Aqsa ka luhur langit ka Sidratil Muntaha. Yuk. Cenah kapanggih jeung Gusti Allah dibere instruksi ti ditu ku Gusti Allah ju balik deui ka dieu. Tadi ta meme subuh. Yuk. Eta teh lalakon dengan 2 atau 3 jam kumaha Abu Bakar percaya teh leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya titik sama leuwih ti eta geh lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya bae geus lamun salian Muhammad geulai ge tah eta teh kan pohara geus sebentak eta lah gelar siddiq geus teu make tawar-tawar deui masyaallah. Urang mah kuari magi geus contoh Abu Bakar, contoh Sidina Umar, contoh Sidina Utsman, contoh Sidina Ali, contoh para wali, ulama dek pengen ngomongkeun hukum masih ngagigeg geneh bae. Geus loba contoh-contoh. Dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg geneh bae. Masih hayang keneh bae. Dikurangan teh hayang keneh bae. Mun kieu mah nyatanya bener tah teu sia teh kredit bisa diharamkeunnya. Aing aja teu harti. Masih kena nyaritakeun kredit haram can kahartikeun patogeun habak mongkos. Togeun teh mongkos kitu mah. Ya Allah, eta teh Quran, eta teh ucapan Kangjeng di kabelah dieuna. Atuh kadanan teh Sidina Abu Bakar mah. Atuh urang merenung heulana aju jelaskeun. Gur Abu Bakar mah geus can kaharti cara. Lamun Muhammad lu ngomongna leuwih ti eta percaya aing mah titik. Paneta geus anggeus-anggeusan. Tuh begitu Sidina Abu Bakar Siddiq terus imanna mantep jasa nuturkeun Kangjeng Nabi. Di antarana putra nama nu ngaran Abdurrahman. Nah, masih keneh kafir. Nu ngaran Abdurrahman masih keneh kafir. Cek anakna bah. Asana abah haju lain deui kuari. Nutur-nutur Muhammad ibadah ka nu teu kadeuleu. Urang ibadah nu kadeuleu ge kos kieu komo nu teu kadeuleu.
Ipan pangeran urang sakitu gedena sakitu hebatna kadeuleu ku urang karagap ku urang haju abah ku ari ninggalkeun pangeran eta lah cak kula mah kula sebagai anak nganasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu hese cenah Allah tadi kaler ja eueuh di kidul eueuh di wetan eueuh di kulon eueuh di luhur lain di handap lain di tengah lain di mana tuh di mana can dibere hidayah mah kitu bae hese bae can dibere hidayah urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya aing mah ka pangeran kos kumaha nya artina lamun beureum-beureum mun hideung-hideung mun gede-gede sakumaha mun di luhur uncang-uncangna di mana coba kuntil anak atuh nu kos kitu mah teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah tah nu mantep urang ngaji ge supaya mantep iman urang ka Gusti Allah supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah ngaji moal bisa atuh teu ngaji mah nyaritakeun pangeran ngaji henteu nyaritakeun hukum ngaji henteu atuh moal becus kajen kumaha ge ngaji seminggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok didinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah didinya geus saya tenang begitu der ngajerep ngeunaheun jasa beres amin kakara kudang bebeja kanya kadu di imah ngaji nikmat jasa orenganan kerek dah Sik Abdurrahman kitu bah urang mendingan nyembah patung bae lah tos kitu teh Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ngahuleng bae boga anak teh can nuturkeun horenganan akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sayyidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak tarajol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi ka ulama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu wa anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna bejakeun ku anjeun Muhammad anadu apakah kami kabehan ngaibadahan gitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nuh teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge jam moal kukumaha patung diome ku urang patung ku urang dikukumakeun ieu sapira patung atuh la iyalah mala yarfauna wala yadurruna diibadahan sakitu teh diibadahan sakitu mangpaatna madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun tuh teu sapira batu bejakeun coba Muhammad kul ucapkeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hairon kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hairon bingung teu nyaho arah jelema
jelema anu kasarung, jelema anu kasasar, jelema aya di tengah-tengah leuweung, jelema aya di tengah-tengah huma, di tengah-tengah daratan atau di gurun, nyana teh nya hojalan, mana kaler, mana kidul, mana wetan, mana kulon, ngaranna kapahung kate nu kos kitu teh. Mun cak bahasa urang mah naon ngaran? Katulimbeng. Percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna, sebab kadinya deui tulimbeng tah. Jadi geus lalaki teu nyandung katulimbeng. Heuh, teu nyaho jalan. Aya cakolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhung kakatuhung ka ditu. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan kakenca gitu. Tah eta mun lalaki, mun awewe. Heuh kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe atau baris awewe. Nah, ieu kumaha? Tetep gedean nu belah mana? Masya Allah. Jelema kasarung, jelema katulimbeng, jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah. Tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq, bahaya ye kudu ngaibadahan ka patung, bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula. Ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan, anu dimodik ku setan, anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan, bahaya. Padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda, boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah. Cek babaturanana hei ulah kadinya salah tama jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae. Zaid Aisyah deka mana? Deka Serang. Ka Serang jalan ka mana? Tetep aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye ka dieu teh cat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah. Ye, Aisyah kumaha? Tah, kumaha aing bae. Pokona cak aing ka dieu ka Serang mah. Atuh datang ka ieu ge moal datang. Bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu. Ka dieu ka Sukabumi, bener ka ditu. Ka Garut bisa ka ditu. Itina ka dieu ieu ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam. Ieu tetep nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener. Da ieu jelema kapahung ngaranna kasarung katulimbeng teh. Aisyah tuh ieu kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup. Aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae. Sia nu judi pertama motor bea. Judi kadua kali mobil ku sia digadekeun. Judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun. Geus bebeakan pan sia ieu. Aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun? Pamajikan. Emang pamajikan nu sia apa nu bapana bego? Sia mangan hak pake doang. Teh kumaha teh jelema dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya degeun. Lah, loba omong. Sia-sia aing. Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah, ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui. Mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakubaga kopi tuh sia tuh saember ge los. Malana lah kos kitu mah. Henteu happy. Waduh. Masyaallah. Dituduhkeun eta mah haram tama minuman kos kitu mah geus paling kita ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta. Ai endek mah sia tah ulah make minuman kos lah. Tama tidak menghayal minuman kos kitu mah. Teu aya aing dituduhkeun tah mah haram neraka. Lah geus neraka buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun tah eta ngaranna kapahung katulimbeng jelema.
ketulimbang dekawin ge sarua bae sia dekawin mana pemajikan sia cak bapak natep calon pemajikan itu bah masya Allah ceng abah makarunya ka aceng menang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ge aduh tah ieu sia aya tah didikan pasantren mudirun sia saeutik mah atuh milih pi pamajikeun aja aing mah garila emang kunaon gitu bah atuh masya Allah dadana kos pakaian bae ping-ping diumbar ka mamana aju bujal eta kadeulean gitu atuh abah ge resep sebenarnya mah abah da ondo-ondo masya Allah ceng emang eueuh kitu nu make jilbab ceng emang gitu make baju panjang abah mah garila ieu dinasehatan tuh abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu di pengkolan coba dah tepok ka ditu tepok ditempok ka ditu aya make jilbab rapi ditanya kumanehan anak abapana emang anak abah ieu mana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun ke rumah ke asupna umur sabaraha ke asupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan damat aduh tak eta abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu hese engkena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah masa kitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kosu bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan titik geus ka dituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha nya bae tah eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng nasihatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah ka dinya emang kunaon gitu bah eta mah jangan aing leuwih berat sama bapak bloon jasa tamah tadi nasehatan ku kolot mah masya Allah jang hirup sia-sia kene engke ka ditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak ka ditu ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu doang geus ka ditu na zat kawin res hayang ka dinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah tah mah kos kitu mah belek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tah kan hese tah salat bae ge can bisa didikaneun maka ning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didikku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan eta ning bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah geus hese tah kadenge geus sia kadenge bahasa lakina hayang nyandung pas ngaji kiai nggak bahas nyandung datang ke imah kadang eta aku dah sekongkol sama kajian gua kumaha pajar persekongkolan aduh masya Allah hese bae pamajikan teh hese bae masya Allah pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan bo tama saluhureun wali teh mah hese pamajikan ya Allah tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu tah apakah kamu
kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal maknya kudu balik deui tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tak eta jelema ge lahu ashabu yad'ulahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna fikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tamat tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka pan teu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam kasipatan ku bako kasipatan ku mukhalafah lil hawadis contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dadamelanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dadamelana mustahil Allah lantaran aya dadamelanana mustahil aya dadamelana nu ngadamelna tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal ieu naon ieu cai teh cai kan sumuhun sifatna deureum kumaha kurang lamun diinum rada aya karasa tehan ieu naon kopi cai keneh cai ngan kuari mah cai kopi warnana hideung lamun diinum kurang pahit eta cai kopi teh warna na hideung mun diinum pahit mun lain pahit mun teu pahit lain kopi mun teu hideung lain kopi kanyawan tadina kopi bae ge ieu ge Gusti Allah ge sarua bae ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina tiheula nu miheulan kasipatan ku bako tetep pandari tungtungna mukhalafah lil hawadis kiamu binasi wadaniyat kudratirat ieu Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabladina Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya urang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam dua iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa dideleukeun rasa didengekeun rasa digerakkeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara eta mah hiji ka ditu mah asa didengekeun asa dideleukeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya kudu Islam rapi iman rapi naik kakarat moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye Allah naleukeun aing bu aing didaleukeun ku Allah aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka lah kajenna keuna jadi suruh neraka lah laon pan eta moal daek lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodo
aing mah dibenduk ku makhluk masa pira makhluk nu penting gula dibenduk ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan gula tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus mah kieu pikir ngaranna ceng salat nu bagus mah kieu pikir ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuadituna make raudhah make tuhfah niayah silakan tak jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditunya nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus dituntun kudu aya guru kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu-nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun sah lain sakadar zikir tah zikir mah aja babari atuh asal derendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih loba zikirna pendoon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hartina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional gelar zikir berjamaah maksudnya supaya dunia supaya penghormatan supaya zikir hiji Allah lobaan Allah sorangan Allah supaya datang kadinya entak budak ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah supaya datang kadinya kudu boga guru daya nu nuduhkeun nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nu nuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nu nuduhkeun nyana kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit ulah ngridit wae set ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema kos ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jak tiba heula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kurang teh alah nu sararese kuari usaha mah katulimbang teh manu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbang teh geus aya pituduh tapi tetep bae nya anak mung ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina we katulimbang hei para penguasa ulah datang ke jujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modal keur kos kitu asana di akhirat dikabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak mata kiai katulimbang tah kos kitu tah kula mah nanya bae kira-kira loba anu katulimbang tah loba anu henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbang Allah pas ke tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan 1 titiknya belah sana 2 sana 3 sana dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan silakan laksanakan siap dan Panglima mengatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil sana sekian personil sana sekian personil hati-hati caranya tak diberi untuk mengamankan negara berangkat Panglima ngontrol dan Panglima mah teu nyahoeun Medan atuh teh nyahoeun Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoeun di mana Cikupa teh nyahoeun ya Panglima mah di ditu bae di luhur tah mah biasa bae bangsa Kurawa
prajurit dihandap bos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyanet teh nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket di dinya teh aya ta petunjuk jalan denah ka dieu oh ye hiji nu belah dieu. Kulantaran rasa ragu aya aki-aki di dinya teh ditanya, "Ki, di mana tempat hiburan, Ki?" Tempat hiburan di mana ya, Ki? Ikan tahun baruan, Ki. Tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na kaditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah. Panglima aing geus datang deui ka si Aki ngalojokeun aing teh nyaho aing panglima meureunana. Datang deui ka dinya, Ki. Ulan tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cek anak. Penggolan di dieu imah eta imah Aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan. Cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan, sangkilang di luhurna ge geus jimat komo ka handap. Ah, ngaco si Aki. Manya kuburan tempat hiburan. Sakali deui Ki. Kula ieu adalah panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teh nyaho ye jejak arahna ye ka mana ye tempat hiburan camat Ki di daerah dieu. Eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki kayak ditampilin. Kugu eta buaplok. Alhamdulillah cak si Aki. Kayak makarak ditampilin alhamdulillah cak panglima. Kuat amat nih bujelma ya kencak warisia. Ki, tempat hiburan di mana? Eta di tiga. Tampilin deh kencak joger. Alhamdulillah. Di talian si Aki. Tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain. Jeung ulama tah lain. Lamun kiai ieu asuh aing bahaya ceknya lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa? Aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, wow, raja langsung nangkep. Wah. Cak panglima aing ya bahaya. Cium tangan raja. Oh, kiai. Wah, bener baik. Silakan. Cek Tuan Raja, buka. Tuh bener. Asana nasi baing mah ieu mah geus diturunkeun ka jero. Dibuka. Dihormat ku Tuan Raja. Didieukeunana di tempat tamu anu istimewa. Wah, tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu. Nasib. Asana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi panaing mah nu jelas mandek laporan bae ke Tuan Raja. Dan ge mangga Tuan Raja. Nyaho teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumaha dihina? Coba ka dieu laporan, kunaon mantak dihina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mangahinakeun anak? Abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo.
Kula kebenaran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya kaki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nya kuburan. Bener Kiai nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan Raja jeung Panglima ku bodo-bodo teh. Tuh Kiai mah kos kitu tah. Raja tinggal raja di bodo-bodo. Atuh bongan nyana nanyakeun anak kula. Sedangkeun kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot masih luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan, eta mah lain jelema jurig kos kitu mah. Kayak stop Raja. Stop. Acak-acakan ya urusan dia cak. Hiburan tidak ada bos. Ayo nanya hiburan ke budak ngora. Kanu teu nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan. Tah Panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyaho sia. Aduh, Dan, amankan Dan. Tapi asup ke jero hati Tuan Raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Tah, jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Pamrih dekasa sebab non unsur hayang di alam, unsur hayang dibere sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng. Cenah eta mah Ki Haji katulimbeng. Cenah eta mah pamarentah katulimbeng bin katulimbeng. 3 kali bin tah mah geus. Katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng, lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbeng lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mata hiburan teh ka kuburan. Cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha dek geus kolot mah dek ka mana deui mun lain ka kuburan sedangkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat, di kuburan mah teu kudu salat. Di dunia mah urang kudu maca Quran, di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa, di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, Raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mu'tasim Kiai geuslah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bawa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dieu bingkisan naon gede apa leutik itu kan pod gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah. Tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah
kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah jagoan raja ulah kaya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona ente ieu mah neuk dibawakeun kuda nu pangbagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teu hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari mah geus nyaho bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat teh rakyat lu teh dikayahokeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun dek kahormat dek nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawan karak dihormat dek kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya gas sak raja gesak raja tuh gara-gara sia si panglima apalah ya nasihat cek kan gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu kula mah dek wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ye lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bajeng panir sia-sia cia tuh kula bantu ya di jalan kapanggih deui jeung wakil panglima stop berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu nu make bintang minimal bintang 7 puyang-puyang nya nama cicing saya abdi abid hamba Allah yang ngaranan sa hamba Allah bae sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener nista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui talian diseret deui ka istana lapor ya cek tuan raja abdi mau sakitan saya teu beres ya jelema ya baudangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kakarak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek lan aja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar tah kunaon yen mantak diseret abdi menghormati tuan raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara wah teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling tapi tetep ku kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah tanya kedua kali deui saha hamba Allah sakula hamba Allah ge boga ngaran lamun teu ngabejakeun ngaran ku kula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja tetep cak nyana hamba Allah ieu kan merupakan penghinaan masa hamba Allah bae Kiai cekuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima mun ditanyana lain ku raja mun ditanyana lain ku wakil panglima kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam komo ditanya ku murid kula komo ditanya ku rakyat mah ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong tidak tahu kamu saya ini wakil panglima sombong amat
untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deh ke istana tah titip cak Ibrahim bin Adham raja ulah ngarasa jadi raja panglima ulah ngarasa jadi panglima kakarak jadi wakil RT ya wakilnya anda sombong biasa kamu tidak tahu saya wakil panglima mana etika Islam apa kudu kitu rakyat tadi urusan ngaku panglima rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima rakyat tadi urusan ngaku raja dengan kerajaan sah jurig tuh jaga raja pan kieu deui wae blabe ieu mah ya lepaskan deui cek wakil hampura tuan raja emang tadi geus di tes di dieu tadi sanu nyeret panglima tuh sia kan silih salahkan panglima jeung wakil gas balik deh balik Ibrahim bin Adham tinggal raja panglima jeung wakil urang kumaha ya geus kieu urang dinasehatan mun lain dinasehatan teh dicarekan ngaranna atuh terserah raja cak panglima teh berarti urang di mata rakyat teu bagus berarti urang di mata rakyat sombong berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang rakyat orang supaya kondusif deui yang capek ngadenge kondusif di koran kondusif di TV kondusif komo orang Golkar moho negara kita alhamdulillah kondusif bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif insyaallah ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasim wahai panglima wahai para penggawa tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan-hiburan ganti dengan zikir ganti dengan doa tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim sebab negara orang negara Islam hentikan hiburan ganti doa bersama kakarak rakyat luar biasa menyambut instruksi raja udah mah ulah jauh presiden heulanana tuh bupati-bupati jangan milih ente pan nyaputnya mahal kan eta nebusna maka sabaraha duit coba tuh nasehatan bupati anyar cek urang coba kita doa bersama hiburan hentikan tek celi anjing datang gadaikeun celi kula mah ulah tuh jangan ente kan milih tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan cak camat kan di negara kita mah demokrasi silakan semau-maunya aja wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu babok kabak ku rel nu kos coba nasehatan lurahna lurah deui keur kancolah mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu ka camat kos kitu ka bupati kos kitu mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasim akhirnya raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana asli embung dibere hadiah asli embung dianterkeun dipuja-puja istimewa lamun kos kitu dakwah teh mun teu diojol jeung pamere teu diojol jeung hadiah rapih dakwah teh nah ieu lah keur carita itina lain pan sobat urang nu duduhkeun kana bener tapi geuninganan teu darekeun kana bener urang nasehatna ojol lamun nu ngundangna nu sugih nu bebereana gede buleudna lamun anu ngundang ka daerah mana ye daerah anu mah lain maka dinya mah keur ieu ge 200.000 na naonan beak tekor atuh aing teu mal narima deui dakwah naon teh kos kitu teh nah iyalah di negara urang teh brok teh geus mimiti pedagang pemerintah nomor hiji pedagang petani brok ka kiai-kiaina brok kabeh tapi urang masih aya kesempatan ja Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa urang sadar bahwa di diri urang loba salah loba dosa pemerintah sadar ku dosana pedagang sadar ku dosana petani sadar ku dosana
karyawan sadar ku dosana, kiai santri sadar ku dosana, mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru, urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari. Mantak naon nami-nami endek moal sia walahu ashabu yad'unahu ilal huda itina cek babaturan ye ka dieu ye, tapi pala yujibuhum tiraek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad, inna hudallahi huwal huda, sanyana pituduh Allah yani agama Islam eta pituduh anu bener, wa madahu dhalalun salian Islam masasar di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam. Kristen dolal, Yahudi dolal, Protestan dolal, Katolik dolal, Konghucu dolal, selain daripada Islam. Islam mah wal huda, ialah Islam. Selain Islam dolal, sasar, salah. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin. Jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh. Bisa wa urang umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut marane kabeh salaladar marane kabeh pasrah li rabbil alamin. Nomor kahiji, nomor kedua wa nakimu supaya akur dimodif linus lima ay aslimu kahiji. Nomor kedua bi anakimu sholat supaya ranjen ngalaksanakeun salat, wattaku jeung kudu sadarieu ranjen kabeh ka Gusti Allah, wa huwallazi ilaihi tusyarun. Gusti Allah teh nu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul, dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab. Dirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salia di dunia, urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salia di dunia, nyokotna ngalana ngahasilkeun meunang ti mana digunakeun ka mana. Nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna, sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna, dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia, ieulah nu bakal dihisab. Kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkeun, ciri urang diperbandingkeun antara bener jeung salahna, sungut urang irung urang kabeh awak urang. Nah ieu bakal dihisab engke, ialah wa ilaihi wa huwa allazi ilaihi tuhsyarun. Bakal digiringkeun, dihijikeun, dikumpulkeun ke jaga di mahsyar. Urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna, belah ditu bakal neuleuh jembatan Shiratal Mustaqim, seuneu ngagedur-gedur, belah ditu neraka ke aya surga. Nu bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim berarti lulus ka surga, nu teu bisa nyebrang ieu bakal sing jarungkel ka neraka setelah dihisab. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan nu hadir di dia khususnya umum mama dulur-dulur orang muslimin wal muslimat, bapak orang, aki orang, keturunan orang, anak-anak orang jeung tetangga orang, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditenden dina tempat anu mulya ku Gusti Allah, yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kuburanana lega jeung caang, di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wallahu a'lam.